Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara pedagang. Satu acana nepangkeun nami abdi Salma Amaliani sareng rerencangan abdi Ilham, Adit, abdi Dena Tasya. Fauzan, Nopal. Assalamualaikum Ibu. Punten satu acana beli abdi ngaganggu waktu sakedah. Abdi sadaya di SMA Plus PGRI Ciranjang di Pasihan Pancen Bahasa Sunda di Duara ngawawancara salah salios pedagang warung. Satu acana nepangkeun nami abdi Salma sareng rerencangan abdi Dena Tasya. Nopal, Fauzan, Ilham, Adit. Abdi ngawitan ngawancaranya Bu. Punten sareng Ibu saha ieu? Ibu Apul. Terus sabar alami ibu icalan ieu teh. Ibu tos 20 tahun mah 20 tahun 20 tahun. Oh, mohon. Kumaha ibu ngawitan ngabuka sawah? Hah? Kumaha ibu ngawitan ngabuka sawah? Ngawitan nama Ali biasa ieu jalan gorengan. Mohon Bu. Naon bae anu di warung ieu teh Bu? Aya kana seueur sayureun beas gas mahun. Mohon Bu. Naon Bu, dari usaha warungan di Batak anu sanes Ari warungan mah pan bari ngasuh. Teu capek. Iya. Saha bae Bu anu ngabantosan Ibu pikeun icalan di warung ieu teh? Bapak Bapak mohon. Di mana ibu meser bahan-bahan bikin keperluan di pasar dagangan Ciranjang. Oh, di pasar. ya. Naon bae suka duka janten usaha dagang warung teh. Suka duka na upami gorengan teu seeh. Oh nya. Mohon. Tur nuhun Ibu waktosna. Punten bilih aya kalepatan tina proses wawancara. Abdi nedahap punten. Assalamualaikum Ibu.